Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana bayana. Puji syukur alhamdulillah di waktos ayeuna urang sadaya tiasa patepang dangu deui dina acara dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Mang Otong Channel. Mugia dongeng emang ieu tiasa janten hiburan pangesi waktu senggang. Oge mugia tiasa dijantenkeun pelipur kalbu pelepas rindu kangge dulur dangu anu nuju tebih ti palemburanana. Ulah putus asa, terus semangat juangna, ulah sampai mati. Terutama jaga kesehatanana, mugi geura tercapai nu dicita-citakeunana. Sateacana emang neraskeun cariosan nu katunda, emang bade ngucapkeun hatur nuhun kangge dulur dangu nu tos ngarojong channel emang, nu tos sumping di kolom komentar. Nyaeta aya pun guru Ki Dagar. Hatur nuhun Ki Dagar anu tos sukarela masihkeun naon naminanya naskah dongengna kanggo dipedar ku abdi. Oge aya Muhammad Alif 8810, Juhro Garutea 80, Kiswati 3788, ambunya ambu. Oge aya Multimic Channel, Dasep Lewiliang 8530, aya Ajo Gunung Halu 7 genep, Samin Cianjur 788, aya Sarju Sumedang 8283, Jangkeding 7887, Karna Suwanda 558, oge aya Bid RMP 8R. Oh nya ye anjeunna naroskeun di kolom komentar naon cenah ari artina hahai tot. Eta haitot eta panungtungan dina seurinya, seurina sobat dalit emang kulantaran emang sok kangen, jadi ku emang eta haitot dianggo kangge seuri dina dunia maya gitu. Jadi hahaitot eta aya artina naonnya istilah lah gitu, duka naon gitu naminanya. Oke hatur nuhun. Oge ya di Supri Gawag nu biasa hadir sadayana, mugia urang selalu aya dina kaayaan anu sehat. Hatur nuhun karojonganana, mugia channel emang ieu tiasa nanjer tiasa mayeng kangge kapayunakeun. Ayo urang lajengkeun cariosan nu katunda dina jajar carios Mawar Bodas Malespati bagian ka-7, yasana Ki Dagar. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hahai tot. Mawar Bodas Malespati bagian ka-7.
Mawar bodas puguh awewe leber wawanen bari geus neundeun kaceceb anu lain di kieuna. Manehna tenolih kana lobana musuh. Ari gok sebrut bae manehna narajang. Nu diarah teh Kyudi jeung Ros beureum nu kabeneran harita diukna keur ngarendeng. Montong ngejat ayeuna mah Kyudi, balitungkeun ayeuna dosa-dosa andika. Mawar tandangna ayeuna mah teu beda jeung banteng bayangan. Disusul ku brak-brukna anak buah Kyudi ditembrag ku jurus si gelap ngampar, jurus ampuh nu ngawangun tujuh serangan sekaligus. Ngan Kyudi jeung Ros beureum anu salamet teh lantaran rikat duanana ngejat. Mawar geulis nganturkeun nyawa. Hayo karepuk ka dinya euy, ceuk Ki Buyut marentah ka anak buahna. Teu talengka deui rob mawar bodas dironom dikepung wakul buaya mangap. Tapi mawar ngagentak melesat keluar tina kepungan lantaran manehna mah keukeuh hayang nyang hareupan Kyudi nu geus dianggap musuh satru kabuyutanana. Tapi Ros beureum ngabedegah hareupeun Kyudi, maksudna mah hayang ngajajal pangabisana mawar bodas. Nah saha anjeun teh? Nah ngalangan kuring? Ceuk mawar ka Ros beureum. Aing Ros beureum, aing ayeuna mah katua ieu komplotan, rek delekak anak buah aing sarua jeung ngahina ka aing. Sok sang hareupan aing heula sia. Tembal Ros garilah. Sebrut mawar nyebrutkeun teunggelanana, pikirna dibawa ngobrol ge percuma da geus puguh wanojan nu dihareupeunana teh ngaku katua komplotan garong si bajing setan. Leok Ros beureum ngagunakeun jurus pucuk awi ketebak angin pikeun nyingkahan panarajang. Sebrut jurus gugur gunung dina ulin padingdang rek ngabentur iga burung. Mawar ngagentak ngagilek bari ngahembatkeun leungeun kencana dipake nakis. Dak dak. Tapi gerakan pucuk awi tetelat tuh bisa ditembus. Sakilat leungeun Ros ngaleungit bari koleabna awak. Kukituna mawar ngagentak ngaragrakeun awakna langsung nyamber suku Ros beureum dina gerakan leled samak. Orok kaya Ros oge cukup rancingeus ngagentak manehna luncat saterusna ngagunakeun gerakan jaer kasaatan. Bareng jeung luncatna Ros beureum ditukangeun mawar ngahiyuk bedog Kyudi ngabongohan rek meulahkeun sirah. Mawar ngagentak malik hiuk leungeun katuhuna dipake mapag awak bedog ngagunakeun teunggelan panglebur cadas dieusian satengah tanaga jerona. Duk pletok bedog Kyudi potong jadi dua. Rob mawar dironom ku anak buah Kyudi deui, ningali kitu set bae mawar ngudar karembongna. Trang 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 trang. Bedog-bedog teh dihancak ku karembong sakti 8 hiji anu ngadadak teuas kawas tongkat wajah. Sebrut mawar meta dina gerakan cacar bolang. Brah tiluan rebah dihakan ku tongkat karembong mawar. Set mawar malik deui, brah deui duaan ngajarengkang rebahna ka tukang jorelat dina gerakan kolecer muih. Duk duk tongkat ngahancat tilu sirah. Kadenge sora nu tingkoceak mata kuatir. Aduh tobat. Sebrut mawar narajang ka Ros beureum nu memang cicing nenenggang tapi Ros beureum ngagentak ngawangun pasangan badak cihea. Sebrut manehna mapag badan mawar nu keur ngabelesat. Duh
dua kekuatan diadu. Akibatna memang kacida hebatna. Ros berem nepi ka meceleng sabab badana kabentur ku tongkat karembong mawar. Sedengkeun mawar bodas ngarempeyak ka tukang katiban ku tenggelan cula badakna Ros berem. Tapi saduana teguh tangguh sarua kuatna. Ros ngagentak hudang atuh mawar terus ngajerek-jek deui rob deui nu ngaronom di kapalaan ku Kyudi. Hiuk-hiuk opat bedog ting hariuk gigir hareup tukang dieusi ku nu rek ngaharanca kana badana. Mawar ngadadak ngalalepkeun badana sakicep manehna ngawangun gerakan londok malih warni. Corelat badana ngacorelat kaluar tina kepungan kituna teh bari ngahembatkeun tongkat karembongna kana beuteng Kimaman jeung Jumadi. Kontan duanana ting koceak. Aduh sanajan teu nepi ka gudawang tapi ari nyerina mah geus lain caturkeuneun. Nu sajena ngagentak narik bedogna bari gancang luncat ka tukang sabab lamun teu kitu geus pasti maranehna saling bacok jeung pada baturna. Ulah ngeunah-ngeunah sia Hyudi. Mawar keukeuh hayang ngadu jajaten jeung Kyudi. Sabab rek narajang Kyudi teh rada hararese. Dina nyerangna Kyudi mah bari satengah nyumput di tukangeun batur-baturna. Ros berem maju bari sedet nyabut suling perakna. Kahayang mah hayang geura niup eta suling. Orokaya Ros melang bisi ngabahayakeun sakabeh anak buahna. Sebrut Ros narajang suling nyorocos rek nobros dada. Mawar rikat ngagilek bari mapag suling ku gerakan capit hurang. Trek giwel polonyon suling lesot tina panyekelna. Pluk bae suling Ros berem murag. Ngan sakitu kabisa sia teh ha? Mawar nyebrutkeun tongkatna. Tapi ngadadak karasa hiukna angin nyamber kana punduk. Ku kituna mawar ngarego bari ngalalepkeun badana gilek malik breh Kyudi jeung Kibuyut keur ngahiukeun bedogna. Corelat mawar kagigireun Kyudi blentrang bedogna dibabuk ku tongkat karembong. Hiuk gejrot leungeun kenca mawar nyayang kana carehamna. Aduh Kyudi nepi ka ngagerung bari jeung ngajengkang. Jedak badanan nenggar awak Kibuyut. Corelat mawar pindah tempat. Hiu gejrot leungeun kencana ayeuna mah ngahancap pepeuteyan Kibuyut. Kontan Kibuyut ngagerung teu beda jeung Kyudi. Aduh ret mawar kakarin jeung Jumadi anu keur nyangkeh Kimaman nu tadi kabeunangan. Corelat trak-trak sirah Karim jeung Jumadi masing-masing dibere hadiah tongkat karembong. Atuh puguh we nu mayang jeung nu dipayang jadi bra-bru lalabuh patumpang tindih. Geus kitu sebrut bae mawar narajang ka Ros berem nu keur molohok nempokeun. Sakilat Ros berem ngalalepkeun badana dina gerakan sero nyusup borengkal kagigireun lawan bari nyamberkeun pereupna. Mawar ngagentak ngalalepkeun badana bari nakis ku tongkatna. Tapi Kyudi jeung Kibuyut harita geus harudang deui gancang duanana narajang ka mawar. Ngabongohan ti tukangeun mun Kibuyut tetep ngagunakeun bedogna. Kyudi mah ayeuna ngagunakeun pecut kulit anu salila ieu meulit dina cangkengna anu memangna langka digunakeun. Ceter guriwel tungtung pecut meulit kana beuheung. Puguh we lain deui mawar ngaranjugna. Ngagentak manehna malik bari satekah polah newak nu meulit kana beuheungna. Sakuat tanaga ku manehna ditarik supaya manehna henteu kagusur. Keur kitu kolebat bedog Kibuyut rek ngahanca kana sirahna. Mawar ngagentak ngagilek bari jeung kaku tapi manehna geus hasil nyalametkeun sirahna. Bareng jeung eta jedet bae pecut teh ku manehna dicentok bolonyon leupas tina panyekelan Kyudi tapi pecutna masih meulit dina beuheung sarta Kyudi geuwat nyekelan di pecutna.
Ki Karim, Ki Maman, Ki Buyut Katut Jumadi geus ting salebrut narajang babarengan mawar ngagentak luncat kana lolongkrang kosong. Tapi ngadadak pecut teh melit kana sukuna teu anta parah deui kebut bae manehna labuh. Pikeun nyalametkeun badanna tina seseukeut bedog kapaksa manehna kudu gogorentelan. Tapi sama sakali ku manehna teu katitenan yen ngagorentelna teh kapalebah gawir nu kacida lung kawingna. Keduk badana nubruk kana tunggul kai. Ari ret teh Malik mawar ngalenyap sabab digigireunana tetel lajungkrang anu kacida lung kawingna. Teu micen tempo gurinjal manehna hudang, tapi samemeh manehna bisa nangtung ros beureum sakilat ngablesat narajang ka mawar bodas. Cebrod badan mawar bodas ditejeh satakerna bari ngagunakeun tanaga jero sapinuhna. Gurimpal koleang bae badan mawar ngalayang ragrag ka handap jungkrang anu lung kawing dituturkeun ku jeritna nu les-lesan. Matak ting puringkak bulu punduk kalayang. Sababaraha kali kadenge sora regang anu dipotongkeun ungkui-ungkui telila ka tembong jirimna ngan saukur samar-samar lantaran kahalangan ku rerembetan jeung dahan-dahan anu laleutik anu pating sulaya. Puguh kaayaan di dinya teh sakitu harieum ku tatangkalan gede leutik mani nyayeud. Tapi sanajan kitu geus beunang dipastikeun yen eta teh jelema. Abah Mulyana salah saurang pangeusi lembur paku haji harita teh manehna keur ngalasuluh. Kitu we ngimeutan regang-regang sarta pangpung nu gararing saimbang jeung tanagana nu maju karopoh. Kitu soteh cek sangkaan anu disaluyukeun jeung umurna sanajan ari katembong namah bangun jagjag naker teuing perbawana tangtungan badana nu pecekrek leutik cenah mah sok awet jaya badana buligir baju kampretna dibuntel ku sarungna dibeberkeun dina cangkengna tonggongna katembong herang pengaruh kulit nu geus baseuh ku kesang kasorot ku panon poe semu-semu garing tandaning mineng ka poe. Sakitu bebeunanganana geus ngabubrug Mbah Mulyana terus we ngimeutan dipilihan sakur nu garing bener teu hese neangan da sakitu pasolengkrahna. Keur kitu gorobas bluk ti luhur aya nu tisada bareng jeung rasa ruasna sakilat panon Mbah Mulyana ngaburila ka luhur bareng jeung tanggahna beungeut mancok kalebah datangna sora ari breh teh lain deui ngagebegna kabireungeuh aya jelema nyampe dina dahan kai beheungna teu beda jeung anu dibakotet ku tatali tungtungna ngambai tapi kawas aya gagangan. Mun harita seg aya deui jalma sejen anu nempokeun tang tu bakal ngarasa kaget ku itu ku ieu kaget dumeh neuleuh jalma nyangsang dina dahan kai oge deui ngarasa kaget mireungeuh gerakan Abah Mulyana harita anu renghapna sakitu geus tokroh-tokrohna najan bener ketempona masih keneh jagjag sajag-jagjagna aki-aki moal bisa disaruakeun jeung nu ngora tapi kalawan sakilat naker manehna ngablesat ka luhur teu beda kunu disedot ku angin puyuh. Memang teu salah manehna harita ngagunakeun gerakan angin puyuh. Celek dua dampal sukuna nambleg dina dahan anu keur disangsangan ku jelema. Nuker nyampai teh
humargung tapi panona tetep perem. Geuning budak awewe ngora. Bahyana nelek-nelek bari ngagarentes. Memang anu keur nyampai teh tayalian ti mawar bodas. Aduh, geuning ya nu mulit kana bohong teh pecut tina kulit munding. Pasti lagragna ti luhur ye. Cek Bahyana bari ret kaluhur. Nu katempo teh ukur rembetna tatangkalan nu jaradi dina beungeut gawir. Moal salah. Manehna teh aya nu mahala ieu. Cingan. Bah Mulyana heug dongko, pecutna di udar, geus kitu kerewak jorelat Bahyana luncat ka handap bari mangku mawar, sok digolerkeun dina jukut sina nyarandek kana tumpukan pangpung anu numpuk. Heug badana diurutan sarta embun-embunana ditiupan. Aduh. Mawar humarurung brae panona beunta ret kanu keur manco hareupeunana rep deui manehanana peureum ngarasakeun ka nyeri dina awakna teu beda tinu pasiksa. Sakitu oge untung rag-ragna henteu langsung nyirorot, tapi tiba baradug nembragandang daunan sarta dahan-dahan tangkal kai anu ting jelegjeg tina beungeut gawir, nepi akhirna nyangsang dina dahan kai. Geus eling nyai, Bahyana nanya kana mawar, padahal cikeneh kabireungeuh panona beunta. Nuhun Aki, parantos nyalametkeun abdi. Mawar ngajawab sanajan bari haros-hos. Gosh, urang ka imah Aki we heula. Ayeuna mah di ditu urang ngobrolna. Jung mawar nangtung bari rumanggiung. Cacak mun lain mawar mah teuing kumaha boa, badana teh sakitu tiba baradug kana cadas jeung dahan kai, tapi bisa nangtung keneh. Puguh mawar mah di atiku elmu ti leuletik disipuh ku pangaweruh ti bubudak, ku guruna si kelong bodas ti suku Gunung Burangrang. Jadi badana kuat tanggoh teu babarian. Atuh bring Bah Mulyana bari nuyun mawar balik ka imahna anu pernahna di sisi lembur Paku Haji. Teu kakocap di jalana harita geus narepi ka imah Bahyana. Reket panto dibuka, di jero imah teh ukur aya dipan awi jeung bangku kai paranti diuk. Cur Bahyana ngucurkeun cai tina kendi taneuh nu aya dina meja leutik gigireun bangku. Song diasongkeun ka mawar, ku mawar ditampanan, leguk diinum sakaligus nepi ka beak. Ina kumaha lalakon nepi hidup rag-rag kana jungkrang teh nyai? Bahyana cumarita. Kieu caritana teh Abah. Derek-dek bae mawar nyaritakeun lalakonna ti mimiti patelak nepi ka di hurufna. Teu aya nu kaliwat nepi ka kasang-kesang tukangna manehna mumusuhan jeung Kyudi oge teu poho dicaritakeun. Bahyana unggut-unggutan bangun kahartieun pisan dongengna mawar bodas teh. Tah kitu Abah dongengna teh. Mawar mungkas caritaanana. Berat kaci da masalah nu disang hareupan hidup teh nyai. Mun kitu mah hidup kudu nambah pangarti, ulah waka ka mamana geus di dieu heula. Saheulaan mah ke ku Abah rek dibere pangarti pikeun bekal yang hareupan jalma-jalma jahat musuh nyai. Keun ku Abah rek diangkat incu nyai teh kumaha? Satuju nyai?
abahyana ngajentrekeun maksudna yen rek ngangkat murid ka mawar bodas sabab karunyaeun ngadenge lalakon hirupna. Hatur nuhun pisan Abah Guru, abdi nampi kana kanyaah Abah, jawab mawar bungaheun pisan. Hai tot dulur dangu sadaya waktos nahoreng tecekap emang tunda heula ieu carita. Insyaallah di waktu nu salajengna urang tiasa patepang deui neraskeun lanjutan caritana. Sakali deui emang ngucapkeun hatur nuhun nuntos ngarojong ka channel emang, nuntos coret-coret dina kolom komentar saran lan kritikna, mugia tiasa ngabangun channel emang. Oge nu teu acan subscribe mangga di subscribe channel emangna, tombol lonceng gambar jempol di toelanan, dilajeng kana kolom komentarna dicoret-coret saran kritikna diantos ku emang di dieu. Sakali deui emang nyuhunkeun dihampura oge tina sagala kalepatan tina kecap ucap bahasa Sundana atanapi dina pamedaran dongengna, tapi nu pasti mugia dongeng emang ieu janten pelipur lara pengobat rindu, terutami kanggo dulur dangu nunuju tebih sareng palemburanana. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.